Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah. Wilujeng patepang sareng ibu dina lawungan ayeuna nu bade ngabahas ngeunaan materi sajak nu ditepikeun ku ibu sareng reng-rengan. Sateacana urang perkenalan heula yuk. Tepangkeun wasta ibu Azkia Fitri Sagita. Di dieu ibu bade ngabahas ngeunaan wangunan sajak. Sajak nyaeta karya sastra Sunda anu direka dina wangun basa ugeran atawa puisi. Sanajan ditulis dina wangun ugeran, tetela sajak mah teu pati kauger ku patokan-patokan jumlah engang dina saban padalisan, baris atawa jajaran, jeung jumlah padalisan dina saban pada atawa bait. Teu sapertos sisindiran sarang pupuh. Ibu Rahayu bade ngadengkeun materi ngeunaan sajak. Sajak teh ditulisna pondok. Ilahana sajak takaugur ku jumlah kecap, pilihan kecap, wilah mana, jeung rupa kanti. Isi sajak mah kudu pepel teu kapanjangan. Ku kituna pikeun mikaharti maksud sajak anu tamtu bae urang kudu nyaho heula kecap-kecap konotatif atawa kiasan atawa pelambang anu dipake dina sajak. Upamana urang bisa bese kecap konotatif tadi, tamtu bae urang bakal apal naon makna jeung amanat nu bakal ditepikeun ku panajak. Pangkeun wastapun Ria Nugraha. Di dieu harti denotatif nyata harti anu sabenerna atawa harti anu numutkeun kamus tina unggal kecapna aya dina hiji babasan atawa paribasa. Tah di dieu sedangkeun harti konotatif nyata harti kiasan atawa harti anu diibaratkeun. Contoh kalimat denotasi di dieu anu kahiji manehna teh keur neuteub bentang anu caang, anu kadua lapangan teh panjangna 20 meter, anu katilu rambutan teh amis rasana. Tah ayeuna contoh kalimat konotasi anu kahiji ulah gede hulu jadi jalma mah bisi eueuh nu ngabaturan, eta nu kahiji. Ayeuna nu kadua ih maneh mah hejo mata basa nempo duit sakoper teh. Tah ayeuna nu katilu si Tono mah sok hampang leungeun kabatur teh. Tah eta contoh konotasi jeung denotasi. Tepangkeun wasta Bapak Aditya Farul Fauzi. Materi nu salajengna nyaeta ngeunaan sajak. Sajak teh biasana dimuat dina koran atawa majalah, tapi aya oge nu geus diterbitkeun dina wangun buku antologi saperti Lalaki di Tegal Pati karya Sayudi anu taunna 1863, aya deui katiga karya Yayat Hendrayana, Tepung di Bandung karya M. Saskarana, Jante Arkidam karangan Ajib Rosidi jeung sajabana. Sangkan urang mah bisa paham kana materi sajak bisa ku cara nitenan unsur-unsur nu ngawangun sajak. Aya sababaraha unsur dina sajak nyaeta nu kahiji tema, nyaeta gagasan pokok nu rek ditepikeun ku panyajak kanu maca. Tema dina sajak aya rupa-rupa, aya keagamaan, kemanusiaan, kapahlawanan, perjuangan, micinta lemah cai jeung sajabana. Anu kadua nada jeung suasana, nyaeta sikap panyajak kanu maca. Tina sikap panyajak ngabalokarkeun dina suasana nu karasa ku nu maca. Katilu rasa, nyaeta hal-hal anu ngajiwaan isi sajak. Rasa dina sajak bisa kapanggih sabada dibaca. Anu kaopat amanat, mangrupa pesen panyajak anu karasa ku nu maca. Tapi najan kitu, amanat dina hiji sajak ditangtukeun nak gumantung nu maca. Tepangkeun wasta Bapak Wevi Ardiansyah. Materi selanjutnya nyaeta contoh sajak. Tanah Sunda karya Ajib Rosidi. Hejo pagunungan
Paul lautan. Hejo Paul langit nahate kuring. Masing di mana kuring nangtung. Masing kamana kuring lempang. Tanah lembok tempat bumetah. Angin nyeot nyuman tanah. Masing di mana anjeun nunjuk. Masing iraha anjeun cumeluk. Kuring mau mumpang. Kuring rek datang. Neueulkeun tarang. Neueulkeun jantung. Kuring tungtung tetepan. Kuring tungtung tetepan. Tungtung bedil ngincang dada. Sajak tanah Sunda ieu teh nyaritakeun kaayaan tanah Sunda anu keur harengheng. Jadi bisa dicendekeun temana teh ngeunaan cinta kalomah cai sarakan. Mung sakitu anu kapihatur, hapunten giri aya kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.